Ayeuna urang ngadepong anu beres dioperasi telinga Kang Momon di Paniis hiji. Wah iya bumina ya mengawarung kurang jang jara aja nih teh. Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum. Ada udah ngalayan. Mana? Oh iya ayahnya. Sehat. Alhamdulillah. Kan syukur atuh ai sehat malah urang teh. Sehat. Kieu mun sehat. Tapi teh kamari bade ditenon ka dieu teh nya teh kalah seueur gangguan geuninganan. Aya mah weh ti Gunung Haji nyimpang heula ceuk kene ngadepong. Kumaha kamari teh? Kitu we. Dioperasi kumaha? Dioperasi dibius. Oh dibersihan. Minum kopi. Dibersihan. Sok bade mun lah kopi hidang weh. Ieu nanti dioperasi we. Cepil mah aya keneh. Ah iya tuh. Oh pada lebetna baru nanya. Lebetna nyanak ti dieu tantina daging ieu. Oh mohon. Ai sudah teh. Naon ka dokter keceng teh nyanak ti dieu. Oh iya eta dijahit cenah nya. Biasa cuman kedah nyanak ka tina tim cepil deui. Nya, oh di lebet teh. Nya. Mohon. Kan jeung eta mah teh termasuk kana golongan cepil. Oh iya. Duka eta teh ngahieun kana da eta. Pemenongnya mah nyeri cuci dina gendang-gendangan di lepet. Ya, eta teh berarti kamari teh kan keluar cairannya. Saan teh Salit. Oh ngan pada nyeri hungkul. Henteu nyeri. Mun kumaha kamari teh? Ngebada nyata bisi cairanna bisa terus-terusan gitu. Oh nya, kamari teh nya basa kalaneh teh. Ayeuna tinu kamari aya perubahannya karaosna. Aya perubahan mah. Yang pada dina Kupingan mah teu ngaruh. nyata Kedah tarik. aya tarik-tarik henteu inget jadi kirang ieu. Oh, rada kirang normal gitu. Oh, rada nya lah aya ngirangan pendengaran teh. Tapi ayeuna mah tos ada lumayan. Ayeuna mah. Aya ka kuping ayeuna mah. Heeh. Da kamari ge aya keneh ka kuping mah kada sari. Ieu teh. Oh, basa candi operasi mah. Ayeuna mah tos sakinten gitu. Nya, syukur. Aya kita aya perbedaan. Berarti gua teh di biosnya. Kudus ta awit teh aya nu ngalage kanya ti Singapura teh. Hasil geus selang teh kene jam sabaraha jam asar mungkin teh. Mungkin ini geus jam 12 sana. Salah asalilanya. Nah, mah. Asalila ya nanti teh elik. Duka naon nya. Ini kan esok kualitas di operasi matos beres, da barenan Nyata, kalau satu kali abis teh bahasa naik nepangan kalange. Lanjut, iya nanti majikan teh jadi anu abis teh ka pas saya terus 2 kali. Ke pas saya itu teh pada tacan orang sing ngumpul. Nya. Ai suruh pas saya teh kamari teh pamit ke damang kurang iya teh lamun ke saya cenah teh. Tah ieu mah tiasa-tiasa cenah. Teh sarap Kecepit. kecepit.